Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Nyaring dulur kuring. Nyaring barayak kuring. Imam Mahdi bakal sumping. Kanjeng Nabi Isa oke bakal sumping. Nyaring. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, yen ari hirup teh dibagi aya 3 bagian para wargi sadaya. Anu kahiji nyaeta hirup cicing, anu kadua hirup nyaring, ari anu katilu nyaeta hirup nyaring turta eling. Naon anu disebat hirup cicing? Hirup cicing teh nyaeta hirupna tatangkalan. Nah tangkal nangka, nah tangkal jengkol, nah tangkal sirsak, nah tangkal kalapa, atawa yo tangkal duren. Eta nu kitu teh hirup. Kumari naon? Tiasa tumbuh, tiasa kembangan, buahan, tanana hirup. Ngan tatangkalan teu aya nyawaan, tapi hirup. Tah, ari anu kadua nyaeta hirup nyaring atawa hirupna sasatoan kayaning munding atawa anjing atawa bajing atawa kapiting atawa uing. Naon ari uing kuring? Eta teh hirup. Maranehna boga nyawa, boga rasa, ngan hanjakal ku Allah teu dibere akal pikiran kawas manusia. Jadi maranehanana sasatuan teh teu ngabogaan tujuan hirup jeung teu terang asal di mana, bakal kumaha jeung bakal ka mana teh teu terangeun sasatuan mah. Ari anu katilu nyaeta hirup nyaring turta eling, nyaeta hirupna manusia nyaring turta eling dina mangsa berang atawa peuting, nyaring turta eling dina mangsa usum hujan atawa usum garing, nyaring turta eling dina mangsa sibuk atawa cicing, nyaring turta eling dina mangsa sehat atawa gering, nyaring turta eling timulai urang lahir ke alam dunia dugi ka urang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaring turta eling sapapanjangna komo ayeuna tos akhir zaman. Imam Mahdi bakal sumping, Kanjeng Nabi Isa oge bakal sumping. Urang kedah salalaosna eling ayeuna tos akhir zaman. Kedah caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat kiat dina keimanan katakwaan ka Allah soalna ayeuna tos akhir zaman. Nyaring. Timang Encep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.